Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir teh alaniatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu kurang nomor kadua dosana dosa nu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukeun zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cakna halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heueuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana? Lah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabbi. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah kuari Ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah
leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ini. Wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean kumata nu patalina jeung awak. Baik dosa kabair maupun dosa sagoir. Wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat. Keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah. Nu nita salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih ta salat tarawih ta. Hayang naon ta salat tarawih ta? Coba hayang ka aing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Nama tuh teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu. Heuh kaseuneukkeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Asod. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahanana anu pengek. Batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan. Batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam. Ieu karana hasud nu kos kitu. Ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae. Eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna. Wari sombong. Udah kos kitu bae ku tetang kototeng. Ya Allah, mobilna jeung nyanana dibeli ku aing, kabeli kabeh. Eta ngaranna sombong tak kos kitu tah. Bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna. Boga naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna. Atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna, aing pangkasepna, aing pang sagalana. Ujub eta penyakit-penyakit batin nu kos kararit. Tinggalkeun wa zarul zahiral ismi wa batinah. Dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun, nu teu diparentah dilaksanakeun. Dosa malulu urang. Leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup. Nu merena pamajikan urang. Cek pamajikanana bari diuk di sisi Haji. Ke ka mana teh seur bedeuleun. Tuh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa leulekeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta. Ya Allah ya Rabbi. Yang geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok caricing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing deuleu sia. Aing kahalangan ku sia. Tolol teh Ki Haji. Sok dijak.
sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama pere tinggalkeun geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon ai hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia galak kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mah halal daripada aing neuleukeun batur enak lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah tah hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya nama make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai pingping ka mana-mana da kumaha deui coba ieu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa manta kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya na ditahan ulah ka mana nya na ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nya nana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teh becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang leuleuhna naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cak hate udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si Mbak aing
karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar. Ustaz tolol. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah anu nyaho iwati Gusti Allah. Beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah. Nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub terus bae ku urang. Aja ti dieu ti handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh? Eusina teh nah, al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, as-sahwat, al-ghadab. Eta kudu dipiceunana. Ieu penyakit-penyakit batin. Teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang. Meraktekeunana ge kapan encan? Nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah. Daek sih. Tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna. Itu bener gitu. Tapi rada deureuk geus we gitu. Ketika manggian sakit tuh baik. Mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Dideulekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neuleuh di kota, nya parutih, nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat, nafsu kan. Tapi lamun urang dipikir mah, jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideulekeun. Jasana jan dideulekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ye, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah bagus sangat jata akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumantak ka resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masyaallah. Iya, saya digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sejasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab. Jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh ge emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook, tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah, kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah, belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun airuna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Iruna bagus tah. Masyaallah urang mananya? KTP-na urang mana? Suratan gitu.
nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawaf nama babari pembatalan nama babari micenan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabaran urang jeung urang takron yang hideung kabaran hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugut pang teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum jende kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta teu geus we teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kudu turun nah lumayan cek nya teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiqo musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu
gerak Allah baik mah datang ke dia turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus aya ieu instruksi geus saha ente ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kanjeng Nabi ditanya ente Kanjeng Nabi mangan nanya doang aya teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat teu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deka mana deka Allah woi dohor moal aing mah moal dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain nang kula lamun urang hayang makrifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong merosot bae mah kahandap kudu mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah
geus mantep tah lamun geus kitu tah. Nah eta kumaha eta? Iya konsepna wazaru zahirul ismi wa batin. Piceunan geura teh. Dosa zahir jeung dosa batin. Carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir, istighfaran sungut urang istighfar, qalbu urang tobat. Mantap tobatna per detik tobat bae. Tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom. Geus belajar heula tobat engke jadi bisa, lamun geus bisa jadi ahli, lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge kuari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat. Geus belajar heula kuari urang tobat, mimiti zahir, istighfaran, make sungut. Mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid. Kita kudu di masjid tabakos gitu mah, di jalan, di mobil, terus baik. Orang keur naik mobil di hareup teh, neuleuh awewe di sisi jalan. Putih amat taping-pingna. Ya Allah. Dosa langsung astagfirullahalazim. Sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu. Allah, lain tobat blot tah. Astagfirullahalazim Gusti, mata abdi cikeneh. Pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah galauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta tak wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari ceuli ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ceuli abdi hampura ieu ceuli teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu kumaha Allah bae. Kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna. Cak Allah sia tuh lain ka aing. Ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing. Nu norekeun sia teh aing. Nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon. Sugan bae sia inget. Tah ku aing ditorekeun sia. Ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat. Cager, cak Allah teh cager. Lain nang dokter nang Allah. Cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta ka paeh sia. Atuh kumaha Allah bae. Ngan urang mah teu nyaho bae. Dia urang mah loba demo ka Allah teh. Tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing. Cak Allah. Dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah. Allah nama biasa bae. Maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti. Haju dibikeun ka abdi hak pake. Nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti. Hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti. Poho ka Gusti sebagai penciptana.
Janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah bodekeun presiden orang boga gitar mantap jasa Masya Allah suling aya dinyana gitar aya dinyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya satuju jasa lah orang geus jana wae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan. Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batina. Mulai ieu ndek wabatinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tak eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu wa zaru zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkahan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka pake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna
geus puguh kabair zinah jeung sajabana mah. Nah iyalah sayyidusauna birakan ya apa sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho boa isukan dicabut nyawa boa minggu hareup dicabut nyawa boa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebal deui tah. Ngaca geus peot. Kulit dikieu-kieu geus peot, kabeh geus peot. Bobogaan geus hese ka hudang. Angel, sanjadan ditoelan ge angel jasa. Henteu cara keur ngora teh jauh kene teng kabelan eta itu banget sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan ini sekajakan paeh tah iya barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jain mah handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah mukos gitu mah lain kudu ditanya pakai si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kolot asa maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan geus moal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ku urang anak urang itu kontrakan nu itu tuh jang sia ieu jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sia nya geus amang abah neuk ka mana abang moal kebal deui gelah jeung sekolah ieu tapi tetap bagi 2 sia ngalaksanakeun store ka aing. Deres tak sakitu geus deres. Kana aing hirup keneh. Geus jadi geus plong. Geus, patulapaten urusan Gusti sawah. Aing mah ibadah bae ka Gusti Allah. Beuh eta kolot mantap jasa. Hebat jasa mah kolot. Terus magrib maca Quran atawa maca shalawat, datang ka Isya, ulah balik di masjid. Sakedeung ti magrib ka Isya kuat kebalik. Blow on teh si kolot. Acara TV cenah kiai. Eta sih. Di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan. Isin ke lamun dihudangkeun ti kubur, engke TV ti tadi panggul pan isin. Jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV. Cak tetangga-tetangga ge eta naon? Lah sia kolot teh nyawa bae. Kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae. Waing si piceunan ge nempel deui cek. Pan teu kudu ditanya sama ku malaikat ka resepna berarti TV. Ih sini. Jih, daripada engke di akhirat urang dibang baluhan TV mending ti kuari papegatan. Papegatan jeung TV. Ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae. Urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus aing mah mendingan hees bae geus lah udang-udang jam 12 geus Isya tak encan Ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir, kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah.
mulai kalau menulis kos gitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat makos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta-eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sabenerna mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat najala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nyai mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah beusi nyana panasaran kita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mah ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja kita dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur kena abad guru tarekat geus kitu ieu salah bae guru tarekat teh layakna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarupkeun beusi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendu nya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sia guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursyid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna don ieu tatita huwa zaru zahirul ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum
Assalamualaikum asfal asfiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pala tuh urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil tidak ada barang amplop oh iya kiai hadena ge can berangkat cek na teh ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya nyahoan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napakuran beuh eta guru urang abuya ti loka mamana nya nama berarti geus betahkeun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beda tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mah miti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus maca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV wah teu mantep ieu TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunana eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos gitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang ti mana itu nya mah pan proposal aya pan koneksina nah koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah iya urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batina urang resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah
teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditujuk bae alhamdulillah keur henteu bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarente deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masya Allah, malah mah aya embung di jero hate teh ya. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawaddu rafa'ullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta teh micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung, maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Teu wujud. Tapi ketika dikallahkan aing mah dikallah bae silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunianya remparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah leupas. Tah cenah ku aing deuk diembung-embung dunia coba hayang nyaho, kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh haju ku nu diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia, haju dunia da eueuh, atuh pas. Eta di lagi embung. Aing maksudna lain kitu, embung sote supaya kumpul, atuh bohong berarti. Atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun seurinyana atuh bohong berarti. Jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah. Masyaallah mantap sia deh. Tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia, micenan hubur riasa, micenan hubul mahmadah, micenan hubul hub. Ieu keur carita zahirul ismi wa batinah. Zaru zahirul ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin iya nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqta tarifun wala taqulu wallahu a'lam.